barang ditimbang ternyata kebagusan jeung kagorengan anak akur. Manehanana salat tapi korupsi mah terus. Manehanana puasa tapi maling mah terus. Manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus. Manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai. Oh, padahal mah di jerona mah orenganan berokok. Nah iya ya akur. Begitu ditimbang akur mau kutasid beres kayak gitu bakos gitu. Nah iya wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian hamba Allah aya anu melejit, aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekanna melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah manehana terus teureun-eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas. Urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon si dahar ge ku urang diniatan jak ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah cek nyana barokah ti Gusti ieu papol Allah ya bismillah nage salembur ngadenge bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung teri-terina nu kos paku teh masyaallah heuras da beda-beda kaberan sanguna ge dan kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin. Keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon kadar jeung kangkung teh hayang ngolah moal dahar geus teruskeun bae Gusti ya urang wakos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah disaki ayana Gusti ai intina manutupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jaya jeung nang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui jak ku Gusti abdi jadi kirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memulai ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugrah tempat abdi bercumbu. Oh Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu, ketika abdi keur laleuleus di pencetan ku pamajikan, ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha si ke Khadijah alhamdulillah Gusti dan kebenaran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi makarunya ka yatimna we teu meuneuti urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti oh masalah cek Gusti jai ngameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngameunangkeun ai sia bisa manyandung wa aing dimeunangkeun jang hamba na anu bakal jeung datang ka obat ai bisa melos mulai orang teh dirinya teh nyandung sing bener nyandung natuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna ya narutan kangjeng Nabi turutan kangjeng Nabi jak kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia nu timbul ti nafsu kangjeng Nabi mah geus urang ge mendesak nyandung dibolak-balik eta nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kejadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan ngen kagak bakal sadar meureun geus nasib di Lauhil Mahfuz aing kudu dicandu ka masalah geus teu penting mah adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa ke nu kolot batut dibawa ke nu kolot paling hebat nu kolot mengerokan giliran berjumpa ke nu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu
arti nanti bisa